Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ahli pangaosan anu sami-sami miharep ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ku kersaning Gusti anu Maha Suci dina wengi ieu urang sadayana tiasa tepang deui dina raraga sami-sami nyumponan sebagian kewajiban urang sadayana nyuk curug ilmu anu tangtu anggolati nyupriharti anu sajati. Bahasan urang sakumaha biasanya eta ngeunaan sirah nabawiyah. Ibu bapa sadayana dina sababaraha waktos kapengker kusim goring kantos dibahas wirehing para ulama tarikh mupakat wirehing tahun ke-10 kanabian dipaparin nami amul huzni anu hartosna teh tahun kasedihan. Masih keneh emut Bapak Mbah Ibu sadayana naon margina tahun ke-10 kanabian dipaparin nami amul huzni tahun kasedihan. Emut keneh tosar dalaminya. Tahun ke-10 kanabian disebat amul huzni tahun kasedihan sabab dina tahun eta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngarandapan pirang-pirang kasulitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngarandapan pirang-pirang bencana turta pirang-pirang kesedihan. Rasul dina tahun ke-10 kanabian ngalaman di kantun pupus ku pamana nyaeta Abu Thalib dina kaayaan syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ngarandapan di kantun pupus ku garwana Khadijah bintu Khuwailid, padahal Khadijah teh geureha Rasulullah anu paling dipika cinta ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dina tahun ke-10 kanabian ngarandapan panolakan jeung panghinaan ti para tokoh jeung masyarakat Taif. Dina tahun ke-10 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngarandapan kumaha ningkatna katalengesan kakejeman kaum musyrikin Quraisy ka Rasulullah sareng ka jalma-jalma anu iman. Warga sadaya anu matak jadi kareueus urang sadayana, urang kagungan nabi, kagungan rasul, sanajan ngarandapan pirang-pirang gangguan anu datang ti ditu ti dieu, namung anjeunna tetep prenggenek teu unggut kalinduan, teu gedag kaanginan. Anjeunna istiqomah ngalaksanakeun dakwah turta sumanget ngagedur dina ngalaksanakeun dakwahna. Salah sahiji siasat dakwah anu dipilih ku Rasulullah SAW, anu disorang ku Rasulullah SAW dina tahun ke-11 kanabian nyaeta Rasulullah SAW ngalaksanakeun dakwah ku cara nyumpingan tempat-tempat ngumpulna masyarakat Mekah. Di antawisna anu jadi sasaran anu dianggo dakwah ku Rasulullah sallam nyaeta pasar-pasar sareng tempat-tempat anu dianggo ngempel ku para jamaah haji anu sumping ka Mekah nalika musim haji gitu. Sabada Rasulullah SAW diusir ti Taif, anjeunna secara intens secara rutin
nyumpingan para jamaah haji di tempat-tempat ngumpulna tangtosna ieu dina musim haji nya. Anu mana dina musim haji eta utusan ti setiap kabilah di sakuliah Mekah daratang ka Mekah pikeun ngalaksanakeun ibadah haji. Malahan lain wungkul ti tatar Mekah, ti sakuliah Arab Saudi, sakuliah Arab, Jazirah Arab, ti Yaman, ti Mesir, ti Palestina, sarumping ka Mekah kanggo ngalaksanakeun ibadah haji. Aya patarosan naha masyarakat di Jazirah Arab kempal di Mekah kanggo ngalaksanakeun ibadah haji. Kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahna oge nembe di Mekah teu acan nyebar ka ditu ka dieu gitu warga sadayana. Walaranana leres Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dina mangsa harita teu acan dakwah keluar Mekah. Namun kauninga kurang sadayana dina bahasan-bahasan anu kalangkung wirehing masyarakat Jazirah Arab sok sanajan teu acan kadugi ku dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina mangsa harita, namun maranehanana masih keneh percaya ka Allah Subhanahu wa taala gitu. Lintang ti kitu ibadah haji eta minangka titinggal karuhun bangsa Arab nyaeta Nabi Ibrahim sareng Ismail alaihi wassalam. Dipayun kantos dibahas wirahing Ka'bah teh diwangun ku Nabi Ibrahim sareng Nabi Ismail. Maka kanggo masyarakat Arab mah Ka'bah teh jadi kareueus, jadi hiji kebanggaan. Turta syariat Nabi Ibrahim anu teu acan ical dina mangsa harita nyaeta ngalaksanakeun ibadah haji. Kukituna dina tahun ka-11 sok sanaos dina mangsa harita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu acan dakwah kaluar Mekah, namun dina musim haji mah masyarakat Jazirah Arab teh kempel di Mekah kanggo ngalaksanakeun ibadah haji. Sok sanajan dina pelaksanaanana masih keneh kacampuran ku kamusyrikan, kasirikan. Ihwati manrahimakumullah. Kusumangetna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanggo ngalaksanakeun dakwah, ku alim-alimna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liren tina ngalaksanakeun dakwah. Anu dina mangsa harita masyarakat Mekah seolah-olah tos nutup panto dakwah Rasulullah SAW kanggo di tatar Mekah. Rasulullah taya rasa gengsi, taya rasa seungah. Rasul nyumpingan ka para jamaah haji setengah ngalengis nyuhunkeun tulung gitu. Sangkan Jawa dakwahna tiasa lumangsung. Rasulullah SAW menepangan ke para jamaah haji. Rasul ngalengis, saur Rasul, man yu'wini, man yansuruni hatta ablagha risalata rabbi walahul jannah. So Rasul saha cenah anu bisa mere perlindungan ka kaula gitu. Saha anu bisa nulungan ka kaula sehingga kaula bisa nganepikeun risalah ti pangeran kaula. Nya sing saha anu bisa nulungan, anu bisa mere perlindungan ka kaula keur manehanana baris dipaparin hadiah surga. Kitu saur Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah merdih ka jalma-jalma anu datang ka Mekah, cik saha di antara aranjeun anu bisa mere perlindungan ka kaula, saha di antara aranjeun anu bisa nulungan kaula, sangkan kaula bisa neruskeun nganepikeun risalah ti pangeran kaula. Sing saha anu bisa nulungan kaula, ngabantu kaula, maka pahalana teu kagok cek Rasulullah SAW nyaeta surga. Ikhwati iman rahimakumullah. Kebiasaan Rasulullah SAW dina waktu saharita bewarana nyebar kemana-mana. Ngeunaan yang di Mekah aya hiji jalma anu ngaran Muhammad. Satiap jalma anu datang ngalaksanakeun ibadah haji ka Mekah teu weleh ku ieu jalma
di dakwahan, di papatahan gitu. Utamana ieu teh disebarkeun ku kaum musyrikin Quraisy. Kasakuliah Arab sehingga teu heran setiap jalma anu rek ngalaksanakeun ibadah haji, boh urang Yaman, boh urang Mesir, boh urang Palestina gitu, memeh indit teh sok dibere amanat heula, diwanti-wanti ku tokoh masyarakatna, kade engke lamun ibadah haji panggih jeung jalma anu ngaranna si Muhammad tong diturut, eta teh jelema gelo gitu, eta teh jelema murtad ninggalkeun talari karuhun. Wargi-wargi sadayana, jalma anu pangbencina ka Rasulullah SAW anu nyebarkeun ieu berita, kabuktian pamana nyalira anu ngaranna saha? Nyaeta Abu Lahab gitu, warga-warga sadayana. Tah ieu anu gencar teh, anu kasieunan teh disebarkeun ka ade anu rek indit ka Mekah, anu rek ngalaksanakeun ibadah haji. Di Mekah teh aya ngaran Muhammad, eta teh jelema gelo. Lamun ngajak ngobrol, ngajak ngarobah keyakinan tong digugu gitu. Warga-warga sadayana, dina salah sawise riwayat hadis anu diriwayatkeun ku Imam Ahmad katampi ti Rabi'ah bin Abbad Ad-Daili radhiyallahu anhu, anjeunna kantos nyarios saur Rabi'ah bin Abbad kuring kungsi cenah nempo ku panon sorangan teu nginjeum panon, nempo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pasar Dzil Majaz ngagero ka jalma-jalma cenah, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Rasulullah ngagero di pasar Dzil Majaz ka jalma-jalma anu aya di pasar, yeuh jalma-jalma sakabeh ucapkeun ku aranjeun la ilaha illallah, pasti aranjeun baris mareunang kabagjaan. Anjeunna lebet ka los-los pasar, ka jongko-jongko, ka kios-kios gitu. Sedangkan jalma-jalma anu ngarumpul di pasar waktu harita bangun pinuh ku rasa heran ningali ka anjeunna ka Rasulullah SAW. Saur Rabi'ah kuring teu nempo cenah saurang oge jalma anu aya di pasar komentar ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu terus-terusan ngagero ku ucapan qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkeun cenah ku aranjeun la ilaha illallah, pasti aranjeun baris menang kabagjaan. Teu cenah saurang oge sugan aya nu komentar alolohok we karageteun gitu. Kajaba cenah saur Rabi'ah bin Abbad, kuring nempo hiji lalaki anu aya di satu kangen Muhammad, satu kangen anjeunna, anu tangtunganana sampulur, kasep, buukna dibuntut kuda dua cenah, ngan panonna tileng gitu. Ngan hiji-hijina ieu jalma cenah anu komentar teh setiap Nabi Muhammad ngajak ka masyarakat qulu la ilaha illallah tuflihu, maka manehanana ti tukangeunana nyarita innahu sabiun kadzibun, saestuna ieu jelema teh cenah murtad ninggalkeun talari karuhun jeung manehanana teh tukang bohong. Satiap Rasul ngajak qulu la ilaha illallah tukangeunana aya nu nyarita jelema anu kasep teh nu dibuntut kuda dua bari ngantileng gitu. Di tukangeunana pok deui nyarita innahu sabiun kadzibun, kade cenah masyarakat ieu teh si ieu teh jelema anu ninggalkeun talari karuhun jeung gedebul gede wadul gitu warga sadayana. Saur Rabi'ah bin Abbad kultu kuring nyarita cenah nanyakeun sabab sim kuring oge ngarasa heran saha ieu teh jalma teh nu hiji ngajak nyebutkeun la ilaha illallah, nu hiji tukangeunana nyebutkeun ieu teh jelema gede bohong gitu, jelema murtad.
Saur Rabi'ah bin Abad, man hada, nanyakeun ka urang pasar, ari eta cenah saha anu ngajak ngucapkeun la ilaha illallah terus-terusan teu eureun-eureun teh. Qalu, maka penduduk pasar ngajawab, Muhammad ibnu Abdillahi wa huwa yadhkurun nubuwah. Eta teh cenah anu ngajak ngucapkeun la ilaha illallah teh Muhammad bin Abdullah cenah, manehna teh keur nyaritakeun ngeunaan kanabian gitu. Fakultu nyakuring nanya deui saur Rabi'ah bin Abad, man hadzal ladzi yukadzibuhu, ari eta cenah anu tukang ngeunana anu jangkung kasep anu dibuntut kuda dua bari ngan tileng cenah gitu. Abu Lahab teh kasep bu buntut kudana dua jangkung bersih ngan socana tileng gitu. Ari eta cenah jalma anu tukang ngeunana saha anu ngabohongkeun ka Muhammad teh? Qalu ammuhu Abu Lahab. Eta teh cenah emangna sorangan, ngaranna teh Abu Lahab. Ikhwatu iman rahimakumullah, tiasa kabayangkeun ku urang sadayana kumaha hebatna Rasulullah SAW. Di hareupeun umum anjeunna dakwah, di tukang ngeunana bari lain nu sejen, emangna sorangan, satiap Muhammad ngajak qulu la ilaha illallah tuflihu, tukang ngeunana innahu sobiun kadzibun. Tong digugu eta teh cenah jelema anu ningalkeun talari karuhun, gedebul, gede wadul, jawara, jago wadul dan rahul gitu. Wargi-wargi sadayana lamun siga urang-urang sigana kitunya boro-boro digeugeuykeun, dihina ku dulur di hareupeun umum. Sakapeung mah aya ustad nu sok belikan gitu. Pira ajakanana teu digugu, digorengkeun henteu, ngan teu digugu wae belik gitu. Rasulullah SAW mah dipayunun umum, dihina ku emangna sorangan, tapi Rasulullah SAW kekeh teu unggut kalinduan, teu gedag gaanginan, anjeunna ngalaksanakeun dakwah kalayan daria. Anjeunna teu malire kana panghina, teu malire kana panggeuh-geuy ti batur. Rasul ngajaga kahormatan Islam. Naon sababna? Sabab lamun seglalawanan teu da teuing kumaha pandangan masyarakat Mekah dina waktu harita. Lamun Muhammad disebutkeun qulu la ilaha illallah tuflihu, terus tukang ngeunana Abu Lahab ngomong innahu sobiun kadzibun. Terus Nabi Muhammad teh malik bari ngambek nonyok ka emangna, teu da teuing kumaha pandangan masyarakat. Tuh cenah nu ngaku nabi teh emangna sorangan ge digebug, emangna sorangan ge diteungeul gitu. Tak kitu warga sadayana hebatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina salah sawios hadis riwayat Ahmad ti Jabir bin Abdillah diuningakeun wirahing Nabi sallallahu alaihi wasallam sok nyogrogkeun dirina ku anjeun ka para jamaah haji dina usum haji gitu. Rasulullah ngahaja upami aya jamaah haji ti luar Mekah ti mana bae gitu, ngahaja sumping nawiskeun diri. Rasulullah SAW dina hiji mangsa sumping ka jamaah haji, pok anjeunna ngadawuh, hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi fa inna quraisyan qad manauni an ablago kalama rabbi azza wa jalla. Cik cenah saha ti antarana aya saurang wae mah jalma anu bisa mawa kaula, nganterkeun kaula, mangihkeun ka kaula ka kaumna gitu. Sabab saestuna Rasul nerangkeun kaum Quraisy temen geus maranehanana geus ngalarang cenah ka kuring ka kaula tina nganepikeun kalam Robi azza wa jalla, nganepikeun kalam pangeran kaula gitu. Ikhwatu iman rahimakumullah, dina hiji mangsa aya saurang lalaki ti kabilah Hamdan nyampeurkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
nalika eta jalma nyamperkeun ka Rasulullah ngaraos bingah atau gasik ku Rasulullah SAW ditaros. Saur Rasulullah, mimman anta, di mana cenah salira teh, linggih teh, kawit teh. Maka pok eta jalma ngajawab, min Hamdana, abdi teh cenah ti kabilah Hamdan. Mana kabilah Hamdan teh? Di mana saha kabilah Hamdan teh? Kabilah Hamdan teh ngaran hiji kabilah anu asalna ti negeri Yaman. Eta jalma anu ditaros ku Rasulullah teh ngawaler simkuring teh ti kabilah Hamdan. Nabi SAW neraskeun panarosna saur Rasulullah, fahal inda qaumika min manatin, kaula rek nanya cek Rasulullah, naha cenah kaum anjeun teh ngabogaan kekuatan gitu, ngabogaan pasukan, ngabogaan kekuatan. Cek eta lalaki, naam leres cenah simkuring ngagaduhan kabilah teh cukup kuat gitu, ngabogaan kekuatan. Salajengna wari-wari sadaya alatan eta jalma hariwang, kaumna teu bisa nyumponan kana harapan anu dipunut ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pok eta jalma nyarita, atihim fa ukhbiruhum thumma atika min amin qabilin. Cek eta jalma ngadeuheus ka Rasulullah SAW nepangan, ya Muhammad cenah simkuring teh nembe nyebatkeun jeung kaum simkuring gaduh kakuatan cenah, bilih nguciwakeun salira, simkuring bade pamitan heula, simkuring bade nepangan ka kaum simkuring, nepungan maranehanana simkuring rek ngabewarakeun ngeunaan ieu, ngeunaan tawaran salira sareng panaros salira, ngeunaan kakuatan kaum simkuring. Simkuring bade ngabawerakeun ka maranehanana sarta insyaallah simkuring bade nepangan di salira dina taun payun cenah kitu cek eta jalma teh. Maka dawuh Rasulullah sallam, naam bae teh teuing cenah, sok anjeun rek balik heula mah, jig balik heula ka kaum anjeun bejakeun warta anu kajadian dina waktu ayeuna antara obrolan kaula jeung anjeun ka kaum anjeun. Engke didagoan ku kami cenah laporanana dina taun anu bakal datang. Fantolako maka eta jalma angkat ngantunkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajaa wabdul ansori fi Rajab. Maka sabada eta jalma ngantunkeun Rasul nepangan ka kaumna, ternyata delegasi kaum Ansor warga sadayana sumping dina bulan Rajab. Wargi sadaya, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam salami ngantosan usum haji kabukten metik hasil anu mucekil dina tahun ke-11 kanabian ieu, lamun seug dibanding sareng tahun sateu acana. Naon margina dina tahun sateu acana sakumaha dibahas dina pertemuan di Payun, episode di Payun. Dina tahun ke-10 kanabian, Rasulullah SAW nalika hijrah ka Thaif, dakwah di Thaif, hasilna nihil. Teu aya saurang oge anu lebet Islam kajaba anu tepang di kebon korma sareng Rasulullah teh, di kebon korma Robiah nyaeta adas. Ngan hiji-hijina anu lebet Islam dina tahun ke-10 kanabian. Ditamih we panginten ku sakelompok jin anu ngahaja sumping ka Rasulullah wakca lebet Islam. Tah dina tahun hari taama tahun ke-11 aya punyulna, ternyata dakwah Rasulullah SAW dina tahun ke-11 hijrah, punten ke-11 kanabian, aya 4 jalmi anu lebet Islam.
ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patarosan sahabae 4 urang anu lebet Islam dina tahun ke-11 kanabian teh. Wargi wiri sadayana di antara 4 jalma anu lebet Islam dina tahun ke-11 kanabian aya 2 di antarana anu awis ku urang sadayana kadangu jedenganana malihan mah bisa jadi urang sadayana teh acan kantos ngadangu ieu nami teh saha ieu jalma anu 2 teh awis kadangu ku urang sadayana alatan nalika anjeunna lebet Islam sababaraha sasi ti anjeunna lebet Islam ieu jalmi teh pupus gitu. Jenenganana anu hijinya eta Suwaid bin Somit, anu kaduanya eta Iyas bin Mu'ad. Leres ibu-ibu awis-awis ngadangu jenengan Suwaid bin Somit. Nah, awis-awis dibahas margi ieu teh anjeunna lebet Islam sababaraha sasi anjeunna pupus gitu. Saha ari Suwaid bin Somit teh saleresna? Suwaid bin Somit teh ieu teh salah sahiji penyair Madinah ti Bani Amr bin Auf. Sukuna suku Khazraj. Kaumna mere gelar ka Suwaid bin Somit ku gelar Al-Kamil anu hartosna teh jelema sampurna. Naha Suwaid bin Somit dipaparin gelar Al-Kamil margi anjeunna teh salah sawios penyair anu datang ti kulawarga anu ngabogaan nasab anu punjul gitu. Eta sababna anjeunna dipaparin gelar ku kaumna nyaeta Al-Kamil. Hiji mangsa anjeunna sumping ka Mekah pikeun ngalaksanakeun haji, pikeun ngalaksanakeun umroh. Nalika Rasulullah sallam ngadangu rehing Suwaid bin Somit sumping ka Mekah, Rasul kalintang ngarasa bingahna salajengna Rasulullah sallam nepangan ka Suwaid bin Somit, ngobrol-ngobrol sareng Suwaid bin Somit, anu akhirna Rasulullah sallam ngajak sangkan Suwaid bin Somit teh lebet Islam. Namung nalika Suwaid bin Somit ngadangu tawaran ti Rasulullah SAW anu anjeunna ngajak ka Suwaid bin Somit supados lebet Islam, Suwaid bin Somit tegasik nampi kulantaran tina obrolanna teh panginten rada kabaca ku Suwaid bin Somit rehing obrolan Rasulullah teh kalintang endahna, maka pok Suwaid nyarios ka Rasulullah sallam, fala alladzi ma'aka mithlul ladzi ma'i, tiasa janten cenah anu nyarengan nyalira teh anu aya di salira teh mungkin sami sareng anu aya di simkuring. Maksadna kan Suwaid bin Somit teh ahli syair gitu. Nalika diajak ku Rasulullah ku basa anu endah, maka cek Suwaid bin Somit ku endahna basa anu deugikeun ku Rasulullah, mungkin salira teh meureunnan sapangaresep jeung simkuring gitu mun etan mah lah, mun bahasa bebasna mah simkuring resep kana syair, salira oge ahli syair gitu. Cariosan salira kalintang endahna gitu. Bisa jadi cenah anu ilmu nu aya di salira teh, kalimat-kalimat anu aya di salira teh sami sareng kalimat-kalimat anu aya di simkuring. Rasulullah SAW malik naros wa mal ladzi ma'aka, nah hari anjeun cenah boga kamampuan naon dina ngomong teh dina basa teh gitu, naon anu aya di anjeun teh. Qala majalatul Luqman, anu aya di simkuring mah anu kaulik ku simkuring mah nyaeta cenah naon kalimat-kalimat majalatul Luqman teh maksudnya nyaeta hikmah Luqman, ucapan-ucapan endah, ucapan-ucapan syair Luqman gitu. Rasulullah SAW maka ngalajengkeun cariosanana
a'ridha alayya, lamun kitu cek Rasulullah sok atuh bacakeun cenah, sok grogeun ka kaula eta teh hikmah Luqman teh kumaha gitu. Fa aradaha alaihi, maka Suwaid bin Somit macakeun sair-sairna ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rengse Suwaid bin Somit ngucapkeun macakeun sair-sairna, maka Rasulullah SAW salajengna ngadawuh, saur Rasulullah, inna hadza lakalamun hasanun walladzi ma'i afdalu min hadza. So Rasulullah saestuna eta cenah ucapan eta teh anu dibacakeun ku anjeun teh temen kalam-kalam, ucapan-ucapan anu kalintang hadena cenah kalintang saena. Tapi cek Rasulullah sallam anu aya di kaula mah cenah leuwih utama, leuwih hade tibatan anu dibaca ku anjeun gitu. So Rasulullah teh naon anu aya di kaula, cek Rasulullah, Qur'anun anzalahullahu ta'ala alayya, anu aya di kaula mah lain sair cenah anu siga anjeun, tapi anu aya di kaula mah nyaeta bacaan-bacaan Al-Qur'an anu Allah parantos nurunkeun eta Al-Qur'an teh khusus ka kaula, kitu saur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa hudan wa nurun, eta Al-Qur'an teh lain sakadar endah siga puisi, siga sair-sair biasa, eusina teh nyaeta pitunjuk jeung cahaya, saur Rasulullah SAW. Fatala ngalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, maka salajengna Rasulullah SAW ngaoskeun Qur'an ka Suwaid bin As-Somit. Suwaid bin As-Somit sargep ngadangukeun ayat Al-Qur'an anu diaoskeun ku Rasulullah SAW. Wada'ahu ilal Islam, sabada Rasulullah SAW rengse ngaoskeun Al-Qur'an ka Suwaid bin As-Somit, salajengna Rasulullah SAW langsung ngajak Suwaid bin As-Somit lebet Islam gitu. Kumaha walaran Suwaid bin As-Somit, saur Suwaid bin As-Somit tanggapanana, inna hadza laqaulun hasanun, saestuna eta anu diaoskeun ku salira teh cenah temen kalimat-kalimat, ucapan-ucapan anu kalintang saena. Ngan sakitu warga sadayana Suwaid teh lebet Islam, nalika diajak ku Rasulullah teh ngan muji we Al-Qur'an anu diaoskeun ku Rasulullah teh eta teh cenah ucapan-ucapan anu kalintang hadena. Buktina teh lebet Islam, sabada Rasul sabana anjeunna ngucapkeun kitu, Suwaid langsung pamitan ka Rasulullah SAW, salajengna Suwaid mulih ka kaumna di Madinah. Teu lami ti harita qatalathul Khazraj, anjeunna mulih ka Madinah ka kaumna kaum Khazraj keneh, tapi ternyata mungkin anjeunna nyanak bewara anu kaarandapan ku anjeunna nalika anjeunna guna catur sareng Rasulullah didugikeun ka kaumna, namung kaum Khazraj malah nelasan Suwaid bin As-Somit. Janten can lebet Islam nalika ngobrol sareng Rasulullah teh nembe katarik ku ucapan-ucapan Rasul, salajengna mulih ka Madinah ngabewarakeun ka kaumna, ku kaumna dibunuh gitu warga sadayana, ditelasan ku kaumna. Ka kaum salajengna kaumna nyarios. Nyaeta nu mana kaumna teh Bani Amr bin Auf teh nya ti Khazraj keneh, bagian ti Khazraj. Inna lanarohu qad kutila wa huwa muslim. Tanggapan kaumna saestuna kuring sararea cenah mandang boga anggapan yen Suwaid bin As-Somit teh terbunuh dipateni dina kaayaan anjeunna tos muslim gitu, pandangan kaumna.
Wa kana qatluhu qabla yaumi bu'ats. Jeung kabuktian Rajapatina teh kajadian samemeh perang Bu'ats. Kitu warga sadayana janten Suaid bin As-Somit teu patos dikenal urang awis-awis ngadangu. Sabab kitu kajantenanna teh nalika diajak lebet Islam ku Rasulullah SAW, anjeunna henteu wakca lebet Islam payunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun anjeunna mulih ka Mekah sejang ngabewarakeun sejang ngajak ka kaumna ngajak lebet Islam, namun ku kaum Khazraj malah anjeunna dipateni ditelasan patina. Jadi sababaraha sasih ti kajantenan anjeunna ngobrol sareng Rasulullah mulih teras dibunuh. Ceuk kaum manehanana kaum Suaid bin As-Somit teh kuring sararea nempo cenah rahing Suaid bin As-Somit teh tilar pupus dina kaayaan muslim. Kahartos kurang sadayana panginten dakwah ka kaumna ngajak lebet Islam, kaumna kasigeung hate, kasigeung perasaan, anu saterusna Suaid bin Somit dibunuh. Sawatara ulama kagungan pamanegan yen Suaid bin Somit teh sok sanaos henteu nganyatakeun diri lebet Islam payunan Rasulullah SAW, tapi sebagian ulama aya anu kagungan pamanegan yen Suaid bin As-Somit teh lebet Islam sok sanaos lebet Islam teh saatos anjeunna naon papisah ngantunkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wargi sadayana aya paedah anu tiasa dibantun ku urang sadayana tina ieu lalakon, tina ieu kisah. Anu kahiji, Suaid bin As-Somit teh minangka urang Madinah anu pangpayuna didakwahan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sate acan anjeunna tepang sareng para sahabat anu akhirna ngiring dina baiat Aqabah hiji sareng baiat Aqabah 2. Paedah anu kadua, nalika Suaid didakwahan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjeunna teu langsung nampi kana ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirna Suaid lebet Islam, numutkeun para ulama anu kagungan pamanegan yen Suaid teh lebet Islam, pupus dina kaayaan Islam. Ieu netelakeun pelajaran kanggo urang sadayana yen nalika urang sadayana dakwah ngadugikeun dakwah ka sahabat oge, terus dakwah urang teh teu ditampa secara langsung kudu didakwahan ku urang gitu, malah bisa jadi ditolak dakwah urang teh, maka urang teu perlu leutik hate komo terus frustasi gitu. Naon sababna? Sabab kejadian seperti Suaid tadi didakwahan ku Rasul wae langsung payun Rasul mah anjeunna teh lebet Islam gitu. Namun sabada anjeunna paturai papisah sareng Rasulullah SAW nembe kaemut ku anjeunna hidayah ti Allah Subhanahu wa taala lungsur ka anjeunna lebet Islam. Maka nalika urang ngadakwahan kulawarga, mun bapa ngadakwahan garwa teu digugu wae, ngadakwahan putra teu digugu wae, tong pesimis, teu kedah frustasi, terus kewajiban urang mah ngalaksanakeun dakwah. Urusan digugu jeung teu diguguna eta mah sanes kewajiban urang. Urang teu ditungtut pikeun jalma meunang hidayah alatan dakwah urang. Urang mah kewajiban ngadepikeun dakwah. Urusan ditampi jeung henteuna eta mah mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ulah bosen ibu nitah salat ka budak kakarage 2 kali 3 kali teu digugu, meni asa dihina ku anak nyanitah teu digugu wae eureun we nitah salat teh. Kawajiban teh 5 kali sapoe ibu. 5 kali sapoe budak can dewasa mah urang hese gugah unggal subuh gugahkeun.
hese salat tunggal waktu salat elingan ku urang kadar digugu jeung teu digugukeun bae botong boro urang Nabi Nuh alaihi salam seorang nabi ngadawahan putrana saumur hirup anakna gitunya teras-terasan nepi ka geus angkleng-angklengan ngojay dina banjir teh apaan teras we diemutan teras we diajak warga sadayana ieu hikmah anu kadua jadi urang sadayana tugas teh pikeun nganepikeun dakwah urusan ditampi sareng henteuna eta mah gumantung pituduh ti Allah Subhanahu wa taala nalika urang sadayana dakwah teu ditampi teu digugu malah digehgeuikeun malah dihina maka teu kudu jadi rengat panggalih teu kudu jadi bendu teu kudu jadi frustasi terus laksanakeun paedah anu katilu nuduhkeun bareng sadayana rahing urusan hidayah eta mutlak hak Allah Subhanahu wa taala manusia teu aya kawenangan pikeun mere hidayah ka papada manusia kabuktosan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku anjeunna oge ngadawaahan kanu janten pamana dugi ka pupusna teu berat pamana ngucapkeun la ilaha illallah sakitu rupina cekap penuh kapihatur mudah-mudahan dugikeun musim kuring aya guna sareng manfaatna khususna ka musim kuring umum kanggo urang sadayana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.